warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Abdi Suhri Gunawan kelas 12 MIPA hiji. Sim kuring di dieu bade macakeun sajak nu judulna Jante Arkidam. Jante Arkidam. Panon beureum siki saga, leungeunna seukeut lancip goba. Di pelasan badan parang gendang, Arkidam. Jante Arkidam. Di pangduan di kalangan ronggeng kan hiji jagoan, Arkidam. Jante Arkidam. Di peuting angkeuh ku mendung, Jante Raja Alam Petang. Mata aji panarawangan, manjing kalilang saratin sinar. Jaruji besi pak kadee wilayku ramona. Di peuting ngalinding wangi, Jante Raja dina tayuban. Kakak seri lebing dengan ronggeng. Mantri polisi ngaliuk kadiuk, bantingkeun kartu bantingkeun dadu. Wadana ulah dundutan di dinya. Urang ngabingbing jeung kaula, Jante Arkidam. Silih teuteuk wadana jeung mantri polisi, Jante Arkidam. Ngabongkar pak gede puting tadi, ayeuna mangkalan di nu tayuban. Enya kaula Jante Arkidam. Sing saha nu wani maju rek ditigas, leungeunna pula lancip pedang. Ngahep-hep sapa ngalajoan, leuteut ka Jante nu matana gembang leureuh. Kunaon enteuk ka kula, terus bimbing peuting nyerelek bea. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih bimbing nyolempang salendang, nuyuk arek selok di ka salapan leupeut. Waktu beurang datang, Jante ngagoler diburu ku menteri polisi. Jante Arkidam nusa hambangan. Ngegisik hayang sidik, Jante mencerong menteri polisi. Ki menteri tindakan Andika leuleuweurna Dika ngabokang jalma keur tibra. Arkidam ditalipung leungeunna dua sorot, matana ngentep seueuna. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat putih cahaya kaluar ti panjara. Samemeh tentuk peuting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Sakitu sim kuring biasa dibacakeun urang leuwihna.